ayeuna mah tiasa leumpang deui, tadi mah mani waduh tanyakanana meni luhur. Tingali aya kopi ge anu tumbang, tingali geus hampir-hampir dipanen, eta mah tuh tinggalan Jang, tinggalan. Tah ayeuna tah ieu Abah ge aya cai meni ngagenclang hiu, aduh nah tah, Abah ayeuna di nu datar mah tiasa papah Abah teh, ai kating ku nanyak mah Abah mah teu kuat, turunna geus leklok, aduh geus kolot, tenagana geus letoy, aduh ampun. Tah ayeuna tuh tingali, aduh tingali ieu tanyakanna nu tajam, kapaksa Abah teh ngarondang deui, aduh ampun. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aduh ampun, mudah-mudahan we si dikuatkeun ulah sampikeun ka tuh, aduh lamuh teu kuat nanyakna mun luhur kieu, aduh ampun. Da katingali ku wari-wari mah teh siga luhur, malah dibuktikeun mah ieu tanyakanana muni luhur, mentang Abah ge teu bisa leumpang koronangan we, tuh katingali pisan wari-wari, Gusti apa capek nepikeun ka eureun heula, aduh ampun. Mah tong ampun-ampunan, bah da bongan Abah atuh tanyakan nu sakitu luhurna disorang wae, keun bae kagok Abah teh. Ayeuna mah Abah teh rek uih deui, tapi da hayang nyata keun we tuh Abah nepikeun ka ngadapang di dieu lantaran luhurna kacidah, aduh dulur aya tingali Abah teh kacidah pisan Abah keur korongan teh eces jentre lain ngan syukur acting Abah mah da sidi kanyahoan pemandanganna ge tuh tingali, aduh ampun. Tingali Abah koronangan ka luhur, aduh ampun. Tong ampun-ampunan atuh bah, ya Abah mah bogan sorangan atuh ngajon angkat ka gunungan aya tuh wisata mah bah, tuh kan rame. Rumasa Abah mah duitna kere, amun ka taman wisata Lembang mah wah duitna ge lain bantrap-bantrapkeun memeh dahar Abah mah meh usaha. Keun bae Abah mah ieu we taman wisata nu murah meriah, aduh. Bah atuh Abah tong atrok-atrokan atuh bah. Bae wah ya geus kolot wah ruasa, geus wae oge geus kariru wah tigai, aduh geus cager, ampun aya wolo-wolo sifat orang, geni si Allah oge tiasa manjalajah ka dieu.